Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ibu-ibu, para sepuh sadaya sinareng Bapak, tolabul ilmi pangaosan dina dinten ieu anu bade dibahas Al-Qur'an surat Al-Waqiah, surat nomor 56 ti ayat kahiji dugi ka ayat 40. Kurang dikawitan di aos sasarengan mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun in ka'amthalil jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud
wa ma'in masku wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya faja'alnahunna abkara uraban atroba li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Waqi'ah surat nomor 50 genep ti ayat kahiji dugi ka ayat 40. Salajengna urang teraskeun kana tarjamahna. Ngaran suratna Al-Waqi'ah nyaeta kiamah dina tumiba. Jadi tumiba kiamah terjadina kiamah salah sawios anu ku urang kudu diimani kudu dipercaya ayana kiamah ayana alam akhirat ayana surga ayana neraka. Idza waqa'atil waqi'ah di mana tumiba eta kiamah di mana hiji waktu kiamah teh terjadi kiamah tumiba laisa liwaqatiha kadibah eta kajadian kiamah teh moal bisa dibohongkeun geus pasti kiamah teh bakal terjadi. Hafidatur rafi'ah sawarehna manusia teh dihinakeun nyaeta bakal jadi ahli neraka sawarehna jalma teh bakal diluhurkeun darajatna nyaeta bakal jadi ahli surga. Idza rujatil ardo roja di mana ieu bumi teh digenjelongkeun diancurkeun saancur-ancurna ieu planet bumi teh nu ku urang ayeuna dieusia teh bakal diancurkeun saancur-ancurna. Wa bussatil jibalu bassa jeung bakal diaut-aut bakal diacak-acak ieu gunung teh kalawan aut-aut pisan. Fakanat haba amung basa seperti lebu anu ngapung anu jadi kebul. Wa kuntum azwajang salasah jeung kabuktian aranjeun teh engke teh bakal aya 3 golongan. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun. Anu kahiji golongan kanan. Golongan kanan nyata golongan anu baris narima catatan amalna ti belah kanan ku panangan anu katuhu. Kalawan
menang kanikmatan eta ashabul maimanah teh golongan kanan. Nu kaduana ashabul mas'amah golongan kiri. Ma ashabul mas'amah kumaha eta golongan kiri teh nyaeta golongan